Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Suraya Alam Safarabani ti SMPN 40 Genep Bandung sejak masihan contoh mandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bapak miwah ibu hadirin sadayana hormaten simkuring langkung tipayun sumangga urang nyanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Rehna dina danget ieu urang tiasa ngempel ngariung di ieu patempatan. Shalawat sinareng salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka mantena. Salajengna simkuring ngahaturkeun nuhun ka bapak miwah ibu kali hadirin sadayana anu parantos rurumpaheun ka ieu acara. Nyaeta acara paturai tineng sareng pangjurung dunga ka para siswa anu parantos lulus ti ieu sakola. Pamugi ieu acara teh aya ridho sareng kenging barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Sumangga ieu acara urang buka sasarangan ku maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu sami lenggah, dupi runtuyan acara dina ieu acara paturai tineng teh nyaeta anu kahiji bubuka, anu kadua maoskeun ayat suci Al-Qur'an, anu katilu laporan pupuhu panata calagara, anu kaopat nembangkeun kawih tanah Sunda sareng lemah cai, anu kalima biantara, anu kagenep aya upacara adat pangjurung gesan nangjung, anu katujuh aya pintonan kasenian, anu kadelapan aya pamungkas atawa dunga. Sumangga ayeuna urang teraskeun kana acara salajengna nyaeta maoskeun ayat suci Al-Qur'an anu bade didugikeun ku saderek Nur Hasanah sareng sari tilawahna ku saderek Asep Saepudin. Sumangga dihaturana parantos ka kuping ku urang sadayana galindengna ayat suci Al-Qur'an sareng sari tilawahna. Mugi-mugi urang sadayana aya dina panangtayungan mantena. Amin ya robbal alamin. Sumangga ayeuna urang lajengkeun kana acara katilu nyaeta laporan ti pupuhu panata calagara anu bade didugikeun ku Bapak Nana Suryana. Sumangga Bapak Nana Suryana dihaturana. Hatur nuhun Bapak Nana Suryana, urang teraskeun kana acara salajengna nyaeta ngahaleuangkeun kawih tanah Sunda diteraskeun kana sabi lulungan anu bade dipidangkeun ku Rampak Sekar gabungan siswa kelas 7. Ka grup Rampak Sekar sumangga dihaturanan. Urang sadayana nembe parantos sami-sami ngupingkeun adu manisna soanten Rampak Sekar gabungan siswa kelas 7 dina kawih tanah Sunda sareng lemah cai. Mugi-mugi bae janten pangjurung laku kanggo urang sadayana enggoning mika cinta ka lemah cai. Mangga ayeuna urang nincak kana acara salajengna nyaeta biantara anu munggaran bade didugikeun ku saderek Zaki Salami Nurinsi minangka wawakil siswa kelas 7 sareng kelas 8 anu bade dikantunkeun ku raka-rakana. Ka saderek Zaki sumangga dihaturanan. Para wargi sadayana, acara demi acara parantos kalakon. Ayeuna dongkap kana acara anu henteu kirang narik artina nyaeta hiburan. Eta acara bade dijejeran ku saderek Dean Wildan sareng saderek Wening Galih. Ka Kang Dean sareng Teh Wening sumangga dihaturanan ka panggung. Bapak miwah ibu hadirin sadayana hormaten simkuring, mangga wilujeng nyakseni. Para wargi sadayana, alhamdulillah sadaya runtuyan acara parantos kahaturkeun kalawan lulus banglus. Upami teh mah seueur kakiranganana sareng kirang nyugemakeun dina prak-prakanana atas nami panata calagara simkuring neda sihapuntena. Hatur nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong kana ieu acara. Hapunten upami parantos ngabarubahkeun.
Sumangga urang pungkas bae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.